Kerenaon Kang diuk didingnya bari ngahulang mikir naon? Nangkring nyi diuk lah. Bari nungguan asar. Nungguan asar. Emang asar suka liwat ka dieu kan? Moal aya ngaliwat mah ngan ieu mah kadenge we gitu. Cenah tadi nungguan asar. Cenah ngadenge. Gimana tuh bener atuh kan? Ya kadenge lain ngaliwat gitu. Nungguan teh bari ngadengikeun asar gitu. Atau hari mau ngaliwat mah jangan naon, ditungguan. Mun erek ge susul Kang. Enggak sih. Dik susul Kang. Geus kebaru ini. Ari baca kamari jeung si Emen nguseup. Akang teh nguseup disusukan atau nguseup di balong. Nya, nguseup disusukan. Kunaon gitu? Beda we, laukna mah di baradag kan. Juga nguseup di balong. Oh, eta mah kebeneran. Aya balong anu limpas nih. Laukna paling kesusukan. Jadi benang ku ageng si Emen gitu. Oh gitu. Tapi lain nang meuli di pasaran. Lain atuh. Menyenang meuli. Karena kamu jagoan nguseup ge. Tuh, kemari si Emen mikeun duit kabi, cenah duit akang eta teh. Duit naon? Cek si Emen mah duit pemulangan meuli lauk di pasar. Da peda kamari cenah nguseup teu akang, teu bebenangan. Jika nu heueuh we bisa nguseup. Nyaho menang meuli di pasar. Dasar berobokok. Pap, kamari geus ngambil daging kurban can? Kehabisan, Kang. Manya kehabisan? Kan aya kupon meureun. Emang ngambilnya di mana? Saya tadi ngambilnya di Musola Nurul Islam. Ari kupon mana eta? Musola Ar-Rahman. Ya heueuh atuh, mau bisa pasti kehabisan. Salah atuh. Lah, saya pikir kayak ngambil duit di bank. Di cabang mana aja juga bisa. Besar waktu jeung Bang. Bang emok gitu kitu tuh, Pak. Pap, kamari geus ngambil daging kurban can? Kehabisan, Kang. Manya kehabisan? Kan aya kupon meureun. Emang ngambilnya di mana? Saya tadi ngambilnya di Musola Nurul Islam. Ari kupon mana eta? Musola Ar-Rahman. Ya heueuh atuh, mau bisa pasti kehabisan. Salah atuh. Lah, saya pikir kayak ngambil duit di bank. Di cabang mana aja juga bisa. Besar waktu jeung Bang. Bang emok gitu kitu tuh, Pak. Mbak, nyanya.